Dia pula wae TV asa barosen taruh saek iya kalau sawah suka we nges banyak dipanen isi loba nu piit haribet. Baru dah. Maklum sudah gerak ayeuna gitu ya pokolot tinggalan caprat. Punten ya, aya gerak aing ya, punten ya. Mas bareng tah euy, parete. Parena ge nyucud kieu. Bayalah tamating tengah lokok. Ngomong-ngomong eta jantung terus alus sebako di ala jeung dengan sangunya. Lumayan eta dicualkeun jeung sambal mantap pisan. Tapi bieu tadi imah ngalajo TV sanajan kurs saliwat oge. Di awas-awas teh dia beuki dieu eta corona beuki naik. Coba dipikir-pikir ku aing eta corona sato naonnya peda bisa naik terus aina beki gencarnya beki meluas beki loba tawa dibudidayakeun aing beki tengarti beki dia teh jeung deui kamarinya kela jeung dia eta teh corona teh mematikan si eta teh nya tapi kamari Nini Uwi menang bantuan terus itu nu dipersoalkeunana yen eta corona teh mematikan tapi mere bantuan kumaha caritana nya make bisa jadi kieu teh ka harti lah geus lieur we mas rupa-rupa lieur kieu carana mah kira ku aing kudu tanya ka Google tawa kudu nanyakeun kana sampun dia neukeun. La ilaha illallah ya. Kumaha teu euy nya. Corona teh menakutkan tapi jang nu kabere bantuan mah alhamdulillah eta menyenangkan. Pokona mah kieu ya. Tembak kudu daek katanya bisi kala lieur sorangan da ayeuna ngomong sorangan dijawab ku sorangan mah moal aya tungtungna moal aya beres nah gitu ayeuna mah kudu tanya ka jalema ya sugan saha nu apal yen eta corona teh naon nya.